Di anu pangtarik amina eta anu gede tanagana teh jang ka dieu sumuhun Pak sok aya nama ujang jeung bapak urang diajar alif-alifan muhun Pak tah jang nu kieu teh namina alif sakur-sakur nu nangtung eta teh nepi ka emut ece eta budak teh rek sakola ge pangan patlat eta teh alif ningali tihang listrik eta teh alif ngan ka hade bapak hudang notong kaberangan pentingna bisi disangka aya alif dina jero sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting nuang opak kakupingan kurang kompak. Ibu ngajab salam na ikhlas, bapak ngajab salam na ridho. Urang doakeun anu ngajauh salam na ikhlas jeung ridho sing lebat surga amin. Anu gaduh hutang sing enggal kabayar hutangna amin. Tah aya anu pangtarik amina berarti anu pangtarik amina eta anu gede tanagana. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah amma ba'du. Hadratil kiramul muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatizul asatizah, urang doakeun guru-guru urang sadayana, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Riyadul Falah. Mudah-mudahan masing dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipaoskeun yuswana. Amin. Diberkahkeun ilmuna. Amin. Diberkahkeun milik sinarang rizkina. Amin amin ya Allah ya Rabbal anu dipika hormat aparatur pemerintah, Bapak RT, RW, Lurah Kadus, urang doakeun para pemimpin urang dina olah hidayah ngatur ilmu sing aya dina pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahilap anu dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu dicabakna oge hipu siga kueh bolu. Ibu-ibu anu selalu tersenyum lamun salakina keur boga duit mah. Lamun keur teu boga mah anger we jeung duit aya di dieu nu kitu aya. Mana jalmina? Puja anu janten penghias rasa urang sanggakeun ka Allah aja wa jalla anu parantos nyiptakeun alam dunia katut sia-sina anu seperti abdi teh anu gelisna ka bina-bina sapertikeun bidadari nu turun ti surga kanggo pemuda anu nganggo baju berwarna. Puji urang sanggakeun ka Allah nu maha suci, Allah anu maha agung anu parantos nyiptakeun manusia ti mimiti orang kampung, ti mimiti nu pendek nepi ka anu jang, ti mimiti nu pesek nepi ka anu man. Kumana Allah tos mapari nikmat ka urang sadayana tiasa kumpul di tempat anu insyaallah barokah. Kumargi kitu hadirin
yuk orang ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu Arafah. Sakali deui. Bersyukur kepada Allah, sujud sepanjang waktu, setiap nafasku seumur hidupku, semoga diberkahi Allah. Salawat miwah salamna mugia salamina dikucurkan ke Nabi anu masyhur di Singapura nepi ka Cianjur, di Saudi Arabia nepi ka Indonesia. Nabi anu terkenal jauh di mata dekat di hati, Nabi anu tas nyandang umatna ti zaman jahiliyah ka zaman Islamiyah, ti zaman naik onta ka zaman naik mobil Toyota, motor Honda, Yamaha, HP Nokia, udut sampurna, kapal api kopina gegetuk kadaharanana. Wasana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tehilap ke ahli keluargina, para sahabatna, berikut orang selaku umatna nu ngantos syafaat di mantena. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai sinarang anjuran beliau, jayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majlis-majlis kamu sekalian dengan membaca salawat kepadaku, karena salawat yang engkau sampaikan akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'at matalabi. Bisa sarangan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wahada matalabi, wahada matalabi. Hadirin para jamaah sadayana, abdi bingah kalintang luar biasa ningali jamaah anu kompak sapertos kieu. Margi naon Pak? Margi kana ngaos mah hawana sok hararese. Berat karaosna satengah jam we dipake ngaos geus ngapleh nunutan leres. Pantakna berat hawa kana ngaos mah rek salat berat, puasa ge ngaos oge, salaki oge berat. Masya Allah, ibu-ibu terang salaki berat kos nu pernah ngagandong bae. Pernah bu ngagandong pernah? Pantas ulama berani berpendapat dina kitabna, al ibadatu la yakilu maknahu. Nu ngaran ibadah teh ece moal ka harti, lamun dibolak-balik dipikir-pikir dipapai dirasa-rasa unggul hawana. Naon cenah teh buktina hawa kana ngaos mah berat. Sok ibu kadang-kadang di mana dur ajan maghrib berkumandang di masjid, beuh eta tingkah indung kanu jadi budak teh rupa-rupa. Nu nyepret aya anu najong, aya anu nakal, aya alusana mah nyaah kanu jadi anak ngarah budak teh daek ngaos. Atuh budak teh ngalet ngabandayat arin ditreka mana arek ngaji di masjid aya, di bumi ustad aya, di kobong oge aya. Tapi kadang-kadang survei membuktikan indung nama balik deui ka tengah imah geup nyekel remote cetrek ngetrekeun ti ningali si Andin jeung Aldebaran dina sinetron Ikatan Cinta. Aya di dieu nu kitu aya. Anak jalmina kupingkeun Bu Pak, didik murang kali sing leres dina waktos lahir pasihan ku nami anu sae, dina nami Al-Qur'an, keluarga Nabi, sahabat Nabi.
Cek si ibu, mohon ibu mah nganamian putra teh bade tina Al-Quran. Cek abdi sae, ku abdi ditaruh saha ibu ieu namina. Oh ieu mah namina Acep Jolimin. Ari anu ieu saha ibu namina. Oh ieu mah namina Cecep Murtadin. Ari anu ieu anu istri saha ibu namina. Oh ieu mah namina Iis Saitonia. Maknya ngaran budak teh setan. Mangga ibu nyandak tina Al-Quran, tapi kedah anu sae kedah terang artina. Lamun zaman ayeuna geuninganan sok aya nu nyandak ngagabungkeun tingaran indung jeung bapana laras. Bapana Abbas indungna Kokom anakna Bas. Bapana Irfan indungna Cici anakna ke dingaranan keluarga parabot. Kan aya nu leuwih parah Bu, Pak. Bapana Tata indungna Ai anakna Astagfirullah, sok tara di pikiran si aja mah. Sing sae Bu, Pak nganamian murang kali didik sing leres, minimal ieu murang kali ajarkeun alif-alifan ku indung jeung bapana. Yah cek si bapak teh, jang ka dieu sumuhun Pak, sok aya nama Ujang jeung bapak urang diajar alif-alifan. Mohon Pak, tah jang nu kieu teh namina alif, sakur-sakur nu nangtung eta teh Nepi ka emut ece eta budak teh rek sakola ngipungan patlot eta teh alif. Ningali tihang listrik eta teh alif. Kan ka hade bapak hudang notong kaberangan, pentingna bisi disangka aya alif dina jero sarung. Tos. Jadi gitu Bu, Pak, didik murang kali sing leres, pami teu tiasa sok pasihkeun ka kiai, ka ajengan, cina diajar ngaos, malah mandar anak orang teh janten anak anu saleh sareng berilmu. Margi saur keterangan sing saha-saha jaman hoyong bahagia di dunia kedah ngarti kana ilmuna, hoyong bahagia di akhirat kedah ngarti kana ilmuna. Ya kitu deui hoyong bahagia dunia sareng akhiratna kedah terang kana ilmuna. Sakumaha saur Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Dauhan sapalih ulama, al ilmu nurun wal jahlu julamun. Ari ilmu teh lir ibarat cahaya, sedangkan bodoh teh lir ibarat poek. Ilmu diibaratkeun cahaya, margi tiasanya angan kana hatena jami anu ngagaduhan ilmu. Sedangkan bodoh diibaratkeun poek, margi moekan kana hatena jami anu bodoh. Hadirin, sarengna deui syarat milari ilmu eta aya genep. Sakumaha sair Arab ngajelaskeun, hayu teteh santri mamang santri sasarengan. Dukai wahid siwa
maka kedah diamalkan. Karena upami henteu diamalkan kasajar bila samar, seperti tangkal anu henteu buahan dina pada henteu aya gunana. Akhirna tiasa dicandak kesimpulanna, hiji sadaya perkara oge kedah sareng elmuna. Dua syarat-syarat nu kedah dicumpunan dina milari ilmu eta aya genep. Rupina dicekapkeun sakieu wae, kirang sinarang langkungna nyuhunkeun dihapunten, khususna tipun guru umumna ti hadirin sadayana. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kalayan ditutup ihdinas siratal mustaqim